bulan, babai bulan, bulan diboboy. Maneh mah hirup teh kitu jeung kitu weh. Dek iraha tobat na atuh lain gramani mah geus wayah kieu. Mani we goblok. Aing mah teu mani ge imut goblok teh imutnya. Aduh. Aing mah ngasaukur ngelingan, bisi masa depan sia suram. Kumaha lamun hirup sia balangsak. Ah sia mah kos dukun wae. Penyawanan sia mah. Milik jeung masa depan mah Gusti Allah nu nangtukeun. Mantok sia kitu ah. Gopek wae atuh ah, aing mah sakadar ngelingan, hese sih mah di alinganana. Aing rek mantok teh heula. Ceng. Maneh di mana, Ceng? Geus kira balik nyapor cara rape teh. Lain orang kita boga rezeki alhamdulillah. Ayalah keur maneh ieu 200 mah. Jeung bejana maneh teu boga HP cenah, Ceng. Oh, HP teh ketinggalan rusak. Sebol oge. Saha beli deui alah. Kayak tuh ieu aya HP. Urut-urut ge lumayan. iPhone 70 Pro ini. Jeung duit lumayan 200 ya keur maneh. Nuhun atuh nya ieu ditampik. Nah, ayeuna maneh jadi jelema sukses. Kecakan baheulana tukang mabok mah. Teu sangka hirup jelema mah. Nya heueuh atuh, Ceng. Hirup jelema mah teu diatur ku RT. Hirup jelema mah jeung milikna diatur ku Allah. Matak ulah sok nyawa oge ka batur mah ge bareta urang tukang mabok. Atuh nuhun pisan nya. Ya duit yang HP-na kurang ka tarima pisan ya. Anjing ngeplay kieu nyana ngayal jadi nobangan anjing segala boga alah. Alah enjoy boga nama coy asik.